Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu rahimakumullah. Urang teraskeun hanca urang dina ieu kasempatan simkuring sagedik ngaguar dina bab fikih dina urusan salat. Kewajiban urang teh salianti bisa ngalaksanakeun salat secara fikih, maka urang teh kudu bisa ngahadirkeun salat anu khusyuk teh kitu. Jadi lamun urang can bisa salat anu khusyuk nepikeun ka iraha wae ge salat teh bakal karaos berat teh. Gitu. Geningan kumaha ayatna teh wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin geningan. Parentah geuning ti Allah wasta'inu bisobri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Aranjeun kabeh kudu ngajadikeun pertulungan ku salat jeung ku kasobaran. Ku kasobaran jeung ku salat sanajan eta salat teh berat kajaba ka jalma-jalma anu khusyuk. Berarti kuncina lamun urang hayang hampang dina salat kudu bisa ngahadirkeun salat anu khusyuk. Tangtos nu nyarios ge tebih tina kahusyuan. Urang sadayana ge teu pati kagambarkeun bu urang bisa salat khusyuk. Lana sanes urang berkecil hate kitu nya. Tapi da jalma nu salatna geus khusyuk mah da pasti bakal deudeuyeun kana salat teh. Saperti jalma anu geus ngarasaan kana hiji katuangeun kitu anu karaos nikmatna teh kitu. Da eta teh pasti bakal nanya deui, bakal deudeuyeun teh. Asa hayang deui nya ti heula jajan baso di dinya teh kitu. Hayang deui ngarencanakeun deui bahkan bisa ngajak batur gitu. Mungkin panyawat urang teh nepikeun ka ayeuna can bisa ngahadirkeun salat anu khusyuk. Tah ibu keur ngawujudkeun khusyuk ya. Urang peryogi heula kieu Pak para ibunya. Naon atuh urang teh bet kudu khusyuk? Hikmahna heula samangke aya kaitan sareng hal-hal anu kudu ku urang dipidamel supados deukeut kana kahusyuan gitu. Nu namina khusyuk teh geuningan ibu eta teh tiasa disebatkeun kieu di antara ieu teh. Hiji perkara anu bisa ngaringankeun ibadah terutama salat. Eta nu kahiji tadi parantos ku urang di guar gitu nya gitu. Jadi nu ngaranna khusyuk perkara anu bisa ngahampangkeun kana ibadah. Masad hampang teh heueuh jadi moal hararese itu kana ibadah. Geus lain ngarasa deui kawajiban kana salat tapi kabutuhan gitu. Bakal bener pisan karasa butuhna teh lamun ke geus ninggalkeun alam dunia. Bakal karasa pisan butuhna teh ladang tina kahadean. Keur di dunia mah urang teh asa lebar gitunya lamun misalkeun harta teh hempikeun ka kudu ka batur wae kudu dibikeunan ka batur. Namun loba keneh nu dibikeun ka batur ari urang. Nah, bisa-bisa engke di akhirat teh jalma teh lamun bisa wae begitu berpikir hanya kala baheula teh disodakohkeun kabeh gitu tah. Bisa sabalikna gitu. Koman nu namina sedekah mah amalan ibadah anu dirindukan ku ahli kubur. Lamun ditanya para ahli kubur hayang naon atunya ayeuna teh? Jawabanna teh haroyong bisa sedekah. Gitu. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa aku minas sholihin. Nun Gusti, aduh lamun kapungkur teh abdi teh dipaparin deui kesempatan gitu, memeh maot teh. Abdi teh hoyong sedekah Gusti. Hoyong tiasa sedekah.
Tah salajengna pertarosanana atulah kieu panginten. Naon hikmahna gitu lamun urang bisa husu. Nu kahiji nyampurnakeun salat pahalana secara utuh. Tau piru ajri sholati kamilan, nyampurnakeun pahala salat secara utuh. Sabab jalema teh ibu salatna ganjaranana benten-benten. Benten ka bina-bina. Gambaran salat jalema sanajan bareng ngalaksanakeunana, waktuna bareng tapi kualitasna ieu teh berbeda-beda. Berbeda-beda. Malahan dina hadis Nabi diuningakeun Bu, aya kieu tah bahwa cenah seorang hamba, hiji hamba nalika ngalaksanakeun salat bisa jadi teh ganjaranna mah ngan saukur 1/10na, 1/5na, satengahna gitu cenah. Henteu pul lantaran salatna teh teu tiasa ngahadirkeun kahusuan. Mata ku ayana husu kerja di jalan supaya tumplek gitu ganjaran salat teh gitu. Terus naon deui? Riayatul adab ma Allah, Bu. Ngajaga adab ka Allah urang salat husu teh. Semakin urang husu, semakin beradab urang ka Allah dina salat. Ari salat teh duh eta teh Bu naon kesempatan urang keur urang teh munajat gitu ka Allah, Bu. Sareng nu nyiptakeun urang. Najan urang masih keneh maleuweung salatna, tapi di dinya teh tetep Bu waktu terbaik urang keur ngobrol jeung Allah. Tangtosna ulah dipahami ngobrol jiga jeung ka manusia. Terutama dina posisi-posisi tertentu sapertikeun keur sujud. Keur sujud adalah posisi di mana jarak paling dekat antara hamba jeung anu nyiptakeunana. Matak pasunahanana keur sujud teh dilamikeun. Komo upami salatna munfarid sing lami dianggo munajat dina keur sujud. Ngan ulah dibahasakeun ku bahasa lisan, komo ku bahasa Sunda. Gitu keur sujud teh kelah ditambahan abong-abong titah munajat keur salat teh. Oh, kelah ngomong ka mana wae. Ya Allah, abdi teh keur lo seueur pisan emutaneun ieu. Seueur sanghareupaneun. Gitu. Ta munajat di luar salat eta malah kitu mangga. Ari keur dina salat mah aya Bu contona teh doa-doana. Robbi ini dzalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta gitu tah. Pami bade ditambihkeun sabada sujud utamina nu terakhir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la subhanallah gitu. Terus tambihan upami bade Robbi ini dzalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta gitu. Eta teh munajat ka Allah hoyong bener-bener dihampunten ku Allah gitu. Terus naon deui hikmah tina husu teh? Syaddu madakhilis syaiton Ibu, nutup lawang-lawang setan. Semakin orang husu, setan semakin terperangkap. Sanes terperangkap atuh naon? Tertutup kesempatan keur ngagodana. Beda jeung lamun jauh tina kahusuan, gampang kagodana. Kumaha kagoda ku setan keur salat ya macam-macam gambaranna mah. Kalahkah malaweung ka mana karep gitu. Tungtungna poho rakaat. Poho babacaan. Gitu. Nepikeun ka kulhu da teu anggeus-anggeus. Lam yalid walam yulad walam yalid walam yulad. Aya teh Bu, kisah nyata eta teh. Kulhu eta teh anggeus-anggeus. Lam yalid walam yulad walam yalid walam yulad. Gitu. Nah.
Terus naon deui hikmahna urang bisa husu teh? Tarbiyatun nafsi alal insibat, ngadidik jiwa supaya disiplin. Oh, jiwa ge aya disiplina aya. Kumaha punya nu ngaranna jiwa urang kudu bisa disiplin teh. Jadi kan jiwa teh meureun batinnya punya urusan aya urusanana najan teu katingali gitu. Disiplin teh berarti ulah loba teuing ngalaksanakeun pelanggaran-pelanggaran batin jiwa. Kadituna disiplin lamun jiwana geus disiplin berarti dohirna ge bakal ngilu disiplin lah gitu. Tah eta hikmahna tadi masalah husu. Ayeuna urang cobi kieu bu ya masalah nama. Si horeng kahusuan teh lebih dekat diraih dengan cara ninggalkeun pamakruhan dina salat. Jadi urang teh salat lamun saukur bisa ngalaksanakeun perkara anu wajib ngajauhan paharaman, ieu teh rasana masih keneh tebih kana khusu. Si horeng nu namina khusu mah lebih dekatna teh kana kalakuan urang ninggalkeun pamakruhan. Bu, misalkan gila, urang salat di tempat anu gandeng, di tempat anu gigireun aya hiburan atawa aya parade naon gitunya, aya naon marching band gitu, atawa keur naon lah gitunya. Tah urang teh salat, lamun ditanyakeun sah henteu nya sah eta teh. Aya ganjaranana, insyaallah aya ganjaranana ari salatna sah. Tapi lamun urang ayeuna salat nalika keur gandeng suasanana keur berisik, cobi bu raoskeun ku urang. Da moal fokusnya bu. Kawer. Leheung lamun sakadar biasa gandengna teh. Ieu lamun gandengna teh lagu bu. Heug laguna teh anu ngeunaheun teh geuningan. Laguna teh gitu. Suara kendangna teh geuningan tah gitu. Dituturkeun ku suara sulingna geuningan. Keur salat teh bisa-bisa naon eundeuk-eundeukan sirah teh gitu. Unggut-unggutan gitu. Tah matak salat nalika keur gandeng hukumna teh makruh teh Bu. Makruh salat nasa ngan kana husu bakal jauh. Berarti kuncina lamun urang hayang bisa deket kana husu, perhatikeun pamakruhan dina salat. Kumaha lamun paharaman dina salat eta mah supaya salatna jadi. Lamun urang ngarepkeun asal salat jadi, cukup urang ngajauhan perkara-perkara anu haram. Kumaha nyarita gitu, keur salat gitu, atawa rurat reret tanpa aya hajat gitu. Pan aya nu rurat reret tanpa aya hajat. Gitu. Atawa gerak teh ya geuningan gerakan badag gitunya gitu. Gerakan badag gitu. Berturut-turut gitu. Leuwih ti 3 kali lamun gagaro teh meunikeun saleungeun-leungeun gitu usikna teh gitu. Gugut terus. Gitu. Tah asal jadi mah kitu. Ngan meureunan kana kahusuan rada tebih keneh. Makana kahusuan kuncina aya dina menebihan pamakruhan salat. Tah patarosanana atuh naon wae pamakruhan salat gitu. Dibagi sababaraha bagian. Kahiji aya pamakruhan di luar salat, samemeh salat berartinya. Pamakruhan anu di luar salat. Contona nu kahiji, ieu sim kuring nyandak keterangan tina Sarah Sapinatun Najah, Kasipatus Saja. Teu kirang ti 20 guruntul ya Bu ya. Nu kahiji ya. Karohatu qabla salat nu kahiji. Hakibu bil muwahhadati bil ghaid.
Nyata jalma anu disebat nate hakim ya jalma anu nahan miceun bu tah. Ya di meme salat aya urang lamun kondisina urang teh bade salat teug hoyong miceun ulah sok maksakeun salat bari nahan hoyong miceun. Bisi naon bisi ngaburulu gitu tah keur salat. Tapi ibu tapi tingali heula waktu salat. Lamun waktu salatna aya keneh kaukur keneh, lamun urang ayeuna kajamban heula buang air heula masih keneh cekap waktu urang keur salat tah nu kitu nu dimaksa. Tapi lamun waktuna parantos mepet kajen teuing urang salat bari mawa pamakruhan gitu daripada urang teu kalaksanakeun salat dina eta waktos. Tak mudah dipahamina da pokona mah hampir sami bade naon kondisina urang nahan miceun hoyongna kahampangan gitu eta teh sami nahan hitut wana pernahanan nu kararitu gitu. Mun gitu nahan hitut gitu. Atuh sebenarnya kitu mah capek kudu bolak-balik ka cai wudu deui pasti kitu mun ibu teh protes gitu. Sawios ibu be seueur ganjaranana gitu. Gitu. Teras warabi uha non sopinun nyata jalmi-jalmi anu kala ibu ieu mah dicampurkeun di jero sareng di luar salat urang papayan heula anu di luar salat nya bunya tadi teh tah salat teh jalmi nahan hitutnya nahan miceun nahan kahampangan nahan lapar sami teh ibu nahan lapar makruh. Tapi tadi deui tinggal waktos masalahna kadang-kadang ukuran waktos tuang jalmi teh kan benten-benten tah ulah ngukur kana kebiasaan sorangan tapi tinggal kana kaumuman waktu jalma tuang sapiring eta kira-kira sabaraha menit gitu. Soalna lamun bapak-bapak lamun tuang teh plus jeung ududna jeung kopina gitu. Jadi nu dimaksud tuang heula teh nu kumaha maksudna tuang heula teh sekedar untuk ngaleungitkeun rasa lapar. Kadituna teh kudu engal-engal sok laksanakeun salat anu tadi geus direncanakeun teh. Ieu mah ulah kalaka diteruskeun geus kana sangu teh kana seblak deung. Ranginang kurupuk aya keneh ieu teh bubuahan dina kulkas dipesek heula dikeuretan tah eta mah salah eta. Jadi nu dimaksud salat tuang heula teh laksanakeun tuang anu sakedar ngaleungitkeun rasa lapar. Rasa lapar lagi nu kumaha heula Bu? Ai laparna lapar meusan malah itu. Masih keneh kuat keneh mah. Kitu nya pikeun jalmi kieu maksudna mah pikeun jalmi anu tuangna teh pan sok hoyong nyalse gitu. Da sok katutuluyan gitu. Terus tuang teh hoyong cuci mulut geuningan gitu tuh. Matak tinggal heula kadar laparna teh lamun laparna lapar meusan mah tos mending salat heula gitu. Salat heula. Daripada angkena kelah katutuluyan kajabi upami ibu bade disiplin teh ya. Tos beres tuang ieu tos leungit rasa lapar, langsung we salat. Nu namina tos tuang pandu suasanana hayangna teh cicing nya punya gitu. Tunu teh. Tanu dikhawatirkeun teh kitu Bu. Gitu. Caritana teh urang teh rek ngamalkeun ieu cenah ieu aturan fikih gitu. Urang teh keur lapar, can salat, mending salat heula, mending lapar dahar heula. Gitu. Pan sok jadi perdebatan lamun urang rek tuang teh jeung babaturan teh. Lapar, can salat. Salat heula dahar heula nya gitu. Salat heula dahar heula. Tah
tadi teh lamun urang rek siap disiplin gitu. Disiplin geus beres tuang tong sagala macam dihuapkeun deui maka sok berarti urang tuang heula ngan lamun urang bisi kalakah kateterusan malum urang da geuningan sok sagala dihuapkeun gitu berarti mending keneh salat heula we ari laparna henteu kabina-bina salat heula tatos eta mah jongjong ada lapar urang malah sanes lapar anu saperti jalma balik perang gitu bu urang mah tuh lapar nage lapar ieu juga nanti gitu ya maka timbul patarosan we eta bulan puasa cenah urang teh urang kumaha eta lapar tah bulan puasa teh cara meraktekeunana lain hartina begitu ngong adan langsung kana sangu kedewek kana sangu deungeuna sagala rupa anu aslina urang pami urang bade nerapkeun aturan jadi maksudna teh tajil heula buka heula teh keur nurunkeun kadar laparna tetep anu paling utama nama urang teh salat heula jadi begitu ngong adan di bulan puasa tah naon anu pangsaena tajil heula ngabatalan heula supaya leungit dahagana supaya leungit leuleusna ku korma sabarasiki gitu rek ku bala-bala ku naon we kitu ku gorengan tatos kitu tetep nu paling sae kumaha salat heula nu paling sae mah nanti kana sangu heula heupan tadi teh ya notifikasieun teh bisi kaantengan kena teh tunduh ayeuna nu terjadi kalahkah salat bari mamawa tunduh ieu leuwih parah deui ibu gitu bu salat bari lapar jeung salat bari mawa tunduh cik bu cobi bayangkeun bandingkeun ku ibu kau leuwih malaweung mana bu tah tunduh tetungna teh gitu mangga we penari tunduh mapan geuning sok ditambihan aya heuayan tambih nunutan geuningan mata sok kajadian sujud teh menilami gitu sugan teh nerapkeun munajat teh gitu sugan teh nerapkeun munajat gitu di lamian gitu aya si horeng teh gitu malihan anu paling parah mah ibu saking kulamina eta sujud nundutan da batur mah gigiranna nyangkana teh langsung maot teh ibu aya teh gitu sujud milami-lami teuing gitu dikitukeun digulingkeun teh gitu nya ngagoler gitu ngagolepak tapi masih kan napas teh gitu si horeng eta mah sare meureunan gitu nundutan gitu borong geus gempeur teh babaturan teh aduh suul khotimah naon soalnya husnul gitu nya aduh husnul khotimah cenah ieu jalma ieu maot keur sujud gitu teu latih harita nyaring atuh langsung babarakatakan itu babaturan teh gitu jadi pamakruhan tadi tanya punya nahan lapar terus naon deui urang keur aya kaambek bu keur aya kaambek keur aya keheul keur emosi kabina-bina gitu tah keur aya papaseaan ulah langsung harita keneh pisan gitu tenangkeun heula diri kumaha cara nerangkeun diri cara nenangkeun dirina anu paling simpel heula anu paling sederhana ulah cenah nangtung calik heula dan lamun aya nu papaseaan nu gelut gitu di antara carana teh urang teh diajak calik gitu dipisah ku urang ajak calik geus sok calik gitu tos kitu kumaha tos calik heuh sok ditenangkeun ku urang teh mun perlu nyandak cai sanes dibanjurkeun ngarenya begitu ngaleut heula gitu lamun dibanjurkeun mah leuwih ngadap ngena teh jadi keur suasana keur bergejolak gitunya emosi tah tenangkeun heula urang keur aya kakeuheul
calik heula, tenangkeun heula. Tarik napas heula gitu. Tarik napas geuningan Bu, keluarkan dina mulut, tarik dina hidung. Eta teh memang aya fungsi terapina teh Bu. Gitu. Jadi keur ngalatih ieu paru-paru ongkoh jelas. Pokokna mah membawakanna ketenangan, simulasi ketenangan. Terus naon deui nu makruh teh di luar salat ya cacan nyaritakeun kalakuan anu makruh dina salat ieu mah di luar salat mah. Di antarana ente di lingkungan tempat anu bau. Iya kedah kurang ditebihan. Sabab mungkin kan pasti bakal instek kan orang teh keur salat teh. Iya teh bau naonnya gitu. Kalah keur salat teh mikiran ieu bau naon gitu. Nepikeun ka beresna salat eta masih penasaran ieu teh bau naon. Aduh. Aman. Tah komo lamun urang keur salat gitu teh. Bakal leungit we kabusuan gitu. Senaon deui salat dipayuneun jalma anu keur kulem. Dipayuneun jalmi anu keur kulem. Ulah makruh hukumna. Hanya akibatna we dampakna gitu. Leheung lamun jempe gitu nu ieu na teh. Kumaha lamun kerek. Geus kerek teh ngadahdir deui katingali ku urang teh gitu. Leung kalau lamun kerek kungkul, mun tambahan ku ngalindur geus sok. Tambahan di ku eureup-eureup. Ibu kantos ku eureup-eureup. Namun dina ilmu ruqyah eta teh salah sawios ciri jalmi teh keur usumna kaentepan atawa diusap ku bangsa jin cenah teh Bu. Gitu Bu. Jadi jalma anu sok ngimpina aneh-aneh Bu. Ngimpi ragrag tina ketinggian, ngimpi ti teuleum, termasuk ngimpi nyata ku eureup-eureup gitu, ku eureup-eureup sanes ngimpi temennya ada orang teh setengah sadarnya ngan hese nyarita. Gitu. Terus sering kesemutan anu teu pupuguh gitu. Lain ku pedah darah, masalah asam urat, masalah anu kararitu. Maka eta teh cenah salah sawios ciri keur meujeuhna didekati gitu ku makhluk-makhluk anu kitu. Mata kumaha perbanyak dzikir gitu, perbanyak maca Quran. Sebuah rumus nu pasti Bu, bangsa setan eta teh teresepeun kana bacaan Al-Qur'an. Najan memang bangsa setan, bangsa iblis ge bisa Bu apaleun kana Al-Qur'an. Tapi da hakikatna mah marenehna teh sieun. Bahkan ku kalimah adan, kalimah thayyibah. Ku adan teh cenah Bu teh bangsa jin teh lumpat teh bari brot hitut gitu. Saking ku sieun. Terus naon deui Bu? Salat di tempat anu loba gambar. Matak di mushola, tempat urang salat tong sageleting dipasang, Bu. Sing steril, Bu. Ulah keneh-keneh berprestasi dan banyak piagam penghargaan di tempat salat di ieu. Ada matak nu paling saya mah urang teh gaduh spes kangge salat, mushola atawa mumusolaan atulah gitu. Supaya steril teu pacampur sareng urusan nu lainna. Tadi antarana teh ulah seueur teuing pemandangan keur salat teh sagala katingali, gagambaran popotoan. Terus naon deui?
salat dina kaayaan anu urang teh keur meunang kasieun kecida gitu makruh kumaha keur aya kasieun ta urang teh heulah ka burung gusuh buru-buru tenangkeun heula pokona kuncina mah tenang heula lah tadi keur capek keur sieun termasuk bu hal anu biasa keur hareudang ta ulah langsung hareudang bayong bong bayong bong magar bayong yang hareudang gitu tematak nya matak sakalian rek bade salat mah urang kajenting goyang heula ibak heula da kuncina urang bisa heula hadirikeun salat nu husu lamun urang geus bisa ngahadirikeun salat anu husu bakal ngarembet ibadah-ibadah anu lain bakal ka jalanan ibadah nanti jadi husu matak salat dititah tiap poe sapoe 5 waktu teh urang teh sing kudu bisa husu sing alus salat urang teh sing bisa kagolongkeun jalma anu ngarawat salat bu dijaga pisan dirawat gitu henteu disapelekeun langkung tina sakedar ngajalankeun atawa ngadirikeun salat tapi ngajaga salat engke salat bakal balik ngajaga urang salat teh bakal mangrupakeun sosok anu wallahu alam kumaha rupana ngan cenah ibu lamun salatna urang alus engke teh bakal montok eta salat teh bakal naon kitu teh bakal montok bakal segar bugar sosokna anu engke bakal kurang katingali tapi lamun salat urang salat anu ala kadarna jauh tina kahusuan maka eta salat teh bakal nyamperkeun urang dina kaayaan begang kaayaan begung kaayaan ceking kurang vitamin gambaran tina salat urang mata urang diajar we nerapkeun lagu satiasa tempat salat tadi teh Bu kaayaan salat sing sae sing rapi gitu. Da urang teh atuh naon deui nya ibadah teh anu mampu urang dilaksanakeun heuh teu meureun ieu bae salat gitu sing sae tah gitu panginten para ibu sadayana urang cekak penesak itu udah parantos tabu kelima langkung